ganjarannya dihitung bogana jelema. Contoh urang ieu, urang sararea jelema kokoro pan urang mah jelema kokoro kabeh ya. Boga duit sabaraha 50.000 mang, boga duit 50.000 disedekahkeun kabeh. Kan urang mah minang kan, boga duit 20.000 bikeun kabeh. Kumaha urang bae gampang ke bensin gampang. Mangke lah dahar gampang man gitu. Boga 50.000 aya muludan rajaban bikeun kabeh. Eta teh di sisi Allah mah ditulis 100%. Jelema nu sedekah 100%. Nu urang yang nu miskin pan terlebar ngaluarkeun 50.000. Ayeuna nu beunghar boga duit 100 juta. Ngaluarkeun 1 juta. Goblok eueuh naonan sia. Dibandingkeun jeung nu ngaluarkeun 50.000. Berarti sabaraha persen lamun tina 100 juta 1 juta? 1%. 10% teh 10 juta, berarti 1% teh 1 juta. Tah ganjaran di sisi Allah teh 1%. Kitu hitunganana. Tapi lamun anu kokoro mah 100%. Jadi cantang tuh ieu nu beunghar teh leuwih mulia di sisi Allah daripada jelema kokoro.